Check the mic and make sure it sound right, boys. Kenal, Neng? Iya, Bang. Mulai. Aduh, kudu diobat eta mah. 4 tahun, Bang. Obat igon biasa nama. Anjing gua lain. Sesara rabak kieu ya teh. Wah, jika nyiram eta mah, Neng. Bilang kumaha, Bang? Teh alit kene tuh. Bisi ngalakukeun naon pas di luar sekolah. Henteu. Mari ulit jeung si Agus. Lah sapoh ngabangkeun renang ngalaman ngeunah. Teuing dibawa ku si Agus ke kebon. Tolong. Dari gawean keduaan siga kulit. Apa jujur ke abah da abah ge ngalaman orang. Nya, Abah. Si Agus jeung si Lukman. Teang mana Agus jeung Lukman teh. Nya kela tuh Abah. Pantelepon sugan aya. Sok. Lah, bawang telepon. Sok telepon. Tuh, naon motor mogok sagala anjeun naon. Panas di teh. Gus. Halo? Naon nih ayu? Cek. Abang ka dieu ayeuna. Aya naon cenah? Duka aya naon? Oh nya siap. OTW. Mohon sok diantos di bumi. Engalnya. Mohon mangga. Main aja. Men. Halo. Halo, kumaha? Tur abah ke bumi. Ya, ayeuna. Ayeuna mohon. Oh, mohon siap. Diantos. Bruh. Mohon mangga di bumi. Nggak. Atos balik ka dari yo. Ayeuna.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, Pak. Pak. Sok cari ya. Aya naon gitu? Ela, anak adalah si Lukman. Di mana kene emang si Lukman? Di jalan ke dia. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, aduh. Jangan mah. Alhamdulillah. Bro, aduh. Neng, aduh. Jadi kieu ya. Ieu teh si Neng teh. Utah-utahan bisi aya pernah gawean si Neng sok ngaraku. Tuh, Bang, orang mata ku si Agus sebenarnya Tuh, naon, naon. Tuh. Tuh, sarua. sarua. Orang mah kudu di imah kerja kelompok. Kapan si Lukman dibawa ka imah Tuh. si Lukman, Bang. Itu beneran kerja kelompok kata lu. Soalnya viola teh sula we nama habis itu bener. Kumaha Neng? Ngajakan. Ku si Agus. Ilaweun. Dah henteu Bang, urang mah ieu si Lukman. Tahu, nya bukti nage ku si Agus si Neng ayu nage. Agus ya tanggung jawab. Ulah jadi ka urang atuh si Lukman. Ah, si Agus. Agus eta mah fix. Urang teh apal naon ieu mah. Kieu we Neng masuk telepon heula bidan pariksa heula ka itu mah bidan. Ya, lawan telepon. Sahaja telepon teh. Nomor anyar ya. Jadi angkat, Pak. Bisi keur naon sok sakali deui. Kayak telepon deui ini mah nyasa. Halo, assalamualaikum. Halo. Bu Bidan, Kumaha Bu? biasa ka dia tuh. Oh, mohon mangga. Sok engang. Mun bisa mah geuwat, kudu engang. Enggak. Terus Jarum lagi. Gak ada jarum lagi. Aduh, gimana ini? Ini aja dah. Waalaikumsalam. Kumaha ieu teh aya naon, Neng? ngaran Marios, Parios, kunaon Neng teh damang? lain, Kunaon atuh? kaleuweung, Maksudna duka, dibawa ka luhur ku saha? Agus, Terus nanaonan? duka, Maha make duka, sugan Neng mah eta ngalakukeunna. hipnotis, Hipnotis. Piraku ka hipnotis ku kabogo sorangan. Meureun eta mah Neng we teh bawa hawa nafsu palinten. meureunana, Tukang Parios. Marios, Ini mah bobo sok bobo di dieu na meja tak kitu tak. Takutan apa di ditu ah? Ada yang noong. Aduh, ieu coba di dilasun geser atuh Neng. Bade kitu kitu Neng bisi katoong atuh. Lo kitu. Aduh. Aang di dinya atuh noong. Dia di dieu apa di dieu? Moal sok bisa ka dieu? Engkau mah. Nya moal. Tapi ieu teh Bu berbatang gini. Berbatang. Eta teh sanes batang. Eta teh mah
masih kena proses pemulihan pan kamari. Ayo wartos nasi neng teh pan cenah. Gitu operasi. Oh nyanyi seperti itu. Neng teh. Nah, oke, waktu soalnya neng bukan ya. Nah, kata ayah detakan neng. Ayah mah. Kata ayah neng tuh ya detak jantungan. Detak jantungan mah normal apa? Ya teh si neng teh. Sok pang Marios kan kan ini bukan Obat angin pangentun. buang atuh. Kalau di USG atunya. Mohon sok. Obat angin kempesan we bah. Sus. Tok. Dan Tuh aku kali lo saya ayo. Soalnya pan ayo mah zaman canggihnya. Nya iya apa? Neng. Ya teh, aya alat terbaru ya teh. Ayo teh alat canggihnya ya teh. Biasa ngecek ke perawanan. Nah, upami nu perawan masuk obat aku sakit, aku sakit pisan. Upami obat ieu obat satengah nata misalnya ya kata tos teu perawan. Neng, ya cek bang tesnya si Neng. Neng, ngingurejatnya. Sok, pereu we. Sampai anak punten, anak tuh. Jelek neneng manis teh. Neng, relax ke manukanya, sok relax. Ya mana rada sakit nyeri tapi dah teh. Tuh Neng lebat sakit. Neng ieu mah curiga. Ibu curiga Neng anu ngagawean ieu mah. Yang usaha. Agus. Si Agus, nu mana nu ieu? Iya. Oh, sok cari Neng tadi dipilih itu om si eta. Iya, bah jadi kieu bah jadi si Neng teh teh. Mah. Siga Neng ngagawean dia ditinggali dina alat nama ieu teh si Neng teh. Terus teu parawan bah, terus emang ngagawean. Atuh abah teh make teh dikencarkeun jauh atuh si Neng teh. Saya karep matu karep ge. Us zaman ayeuna mah bah, ini liarkeun jauh ayeuna mah. Otak bobogoh hati gini kitunya ayeuna mah. Ini tuh kemarin di kampung sebelah gerabah. Wah, Aya budak SD kumaha. umur 12 tahun eta mah di sekolah. Nah, Warna cara. waduh. Kieu we bae mah nya. Mohon ya. Suka we abah ka bawang ngoranya. Mohon amin. Budak ngora teh tuh taragang na kaciri gitu. Iya, kurang. Eta teh sih ditarik kawin pikiran Iya, aku. da abahna aneka. Sok, lalu dia nya. Sini tarik kawin itu. Nah, lu bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hade, ibu manitipnya. Neng, jaga kesehatannya. Neng teh. Heeh. Upami engke tos 2 minggu kapayun si Neng mah. Abah kedah biasa bertindak, Bah. Iya. Kedah bertindaknya, Bah. Sabarang bu bidang. Atuh abi mah ditarik ini bahasa Inggris nawe. Mohon ya. Asal nging 100.000. Pontan na. Iya ngodok di mana bieu? Tidak. Dengan bau, lu marangganya. Bu. Terus ketinggal enak mah jang Agus, jang Rukman. Oke, terus 2 minggu. Abah arek manggil di mana meh ketinggalin ke si Neng teh kondisina mohon. Terus nama kio arui ujang mah abah mah nama nyuhunkeun bertanggung jawaban we. Oke, kalau sakit itu abah mau Terus atuh bah balik heula nya. mohon ya. Nengnya. Nang sia barang. Itu, apa nengnya tuh? Ada